Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina channel YouTube. Utamina dina channel Edmang Dinamara. Wargi sadayana daramang dengan tia, pamudi bae serehat wargi. Sehat jasmanina oge sehat rohanina. Digampilikan rezekina oge ditebihkan balayina. Aya dina lindungan atanapi panang dayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa dipihar kusim kuring siang kalayan oge. Wargi sadayana anu parantu siap-siap bade ngadongkeun dongeng Sunda dina judul Sikulupnya wargi. Bagian anu ka-33 kanggo dinten ieu wargi. Aku kituna ulah hilap di warginya. Karena subscribe-na di antus pisan gitu tah. Kusim kuring. Ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana anu parantos siap-siap ieu bade ngadongkeun dongeng Sikulup bagian anu ka-33 dina bagian anu ka-32 urang masih nyarioskeun harita Bi Ahoy teh nya anu masih ngobrol sareng Sikulup. Kumalajeng naik cerita mangawli jeung ngadongkeun etang-etang landung pang beberah mana. Kahartos pisan ibu margi saur pun biang ge kitu janten akur upami kitu mah nuhun ibu ceuk Sikulup barigap kana gelas sergot nginum ari Bi Ahoy leos ka tukang rek beberes keur tempat sare Sikulup. Jep di jero warung teh caya nu nyarita Sikulup ngalange bae dina bangku bari ngalamun. Panora nitip kaluhur tepuguh nu ditenjona. Atuh telila berai dina ciptaanana ngalangkang di kayaan waktu tepung jeung bapana di jero guha teh wargi. Lamun inget kadinya Sikulup teh sok ngarahuh jiga nu cape. Lamunana beki uleung bae nyawang kana rupa-rupa kajadian anu teu kahontal ku akalna. Kacaturkeun kayaan di luar sanggeusna di jero warung jempe rentang-rentang di kajauhan aya dua jajaka nu daratang. Duanana nyalampurkeun kanu ngariung haripeun warung. Bikila biki deukeut barang geus deukeut pisan tetela eta dua jajaka teh si Oher jeung Jaka nu geus narepi kadinya. Barang datang ge kanu ngariung pok Jaka nanya. Kang Isong, keur nanaon wayah kieu ngariung keneh di luar? Na keur bagian ngarona akang teh kitu. Ceuk Jaka bari gek diuk ngilu ngariung, kitu di si Oher ngilu diuk. Malah manehna mah berai ngalaan bajuna jiga nama haredangeun dumeh tas leumpang jauh teh. Sok sanajan harita teh kaayaan peuting. Sedengkeun salah saurang nu ngariung teh tetela aya Kang Isong, sakumaha ceuk Jaka bieu pok Kang Isong ngajawab. Hayang ulin ya tujang lah. Bakadang cenah ceuk urang ku tamai teh yeuh. Akang teu kabagian ngarona. Da giliran malam Kamis akang mah yeuh. Anu kabagian ngarona mah ieu tiluan yeuh. Mang Alim, Mang Hili jeung Mang Kodir tah. Akang mah keresep niis buku yeuh. Ari ujang teh si mana ya kieu yeuh ngulampeng keneh. Jeung jiga nu cape deui. Eta ge sang mandiran cucut kitu. Tas ngobor di bangkong ujang teh kitu. Ceuk Kang Isong bari ngareret ka Jaka. Ari ronda nu tiluan ngeradak jempeng ngobrolna. Tas ti cukang pasir abdi teh Kang. Aing tas ngobor bangkong di cukang pasir. Nanaonan wayah kilos-los ka ditu. Batur mah ngarampih aing mah ujang ngakalangider ka tempat nu sanget. Kitu ceuk Kang Isong semu kaget ari Jaka pok ngajawab. Sanes ngahajak ka cukang pasir Kang. Sabab ari tujuan anu sabenerna mah kitu tah Kang nya. Nyaeta bade ka Cianjuang. Tapi rek di teangan teu aya di lemurna, malah jiga nama aya ka dieu ka lemur urang tah. Ceuk Jaga bari neuteub. Keke. Keulai teh. Arek naon tujuan anu sabenerna ka Cianjuang teh? Arek neangan manusia nu ngaruwa golodog teh ya. Geus kabaluruh kitu ngaranna. Make jeung wani nyebutkeun eueuh di lemburna segala rupa. Acan ari kapaluruh mah Kang, tapi ari nu dicuriga mah geus aya. Malah tadi ge patepung jeung abdi di jalan. Manehna teh leumpang nuju ka lembur urang. Aya teu ka dieu tah.
udah piraku ari los-los ka lembur nu sajen mah. Sabab jauh deui anu sajen mah. Pasti manehna ka dieu. Sangaranna tah? Jeung deui kumaha dedeganana tah? Nyaeta ngaranna mah can nyaho Kang sabab ditanya ngaran teh kalakah ngaheureuikeun ka abdi. Malah tungtungna mah abdi teh pasea jeung batur sorangan. Hasilna tarang buncun nur teu bobogoh dan dengar akar. Ari dedeganana mah saandapeun si Oher saeutik ngan awakna rada busekel, ngareusi, beungeutna ge memang kasep jeung rada bodas ngan lamun ngomong mentak pika keheuleuh nu ngadenge. Mung eleh jeung jiga teu boga kasieunna deui. Ceuk Jaka harita nerangkeun kaayaan si Kulub. Ari Kang Iso ngadenge kitu teh sakedapan mah celohok bae teu dilaret ka Mang Alim pok nyarita. Mang Alim, bieu teh asa aya nu ka dieu nya. Jeung di dedeganana asa-asa mirip jeung anu disebut ku Jaka bieu tah. Sangaranna eta teh Mang tah? Buah-buah eta jalmana tah. Ceuk Kang Isong bari neuteub ka Mang Alim. Ih ari Ujang, mangge teu terang ari ngaranna mah. Ngan ku Ujang ge kauninga ku Mang teu ditaros ngaranna. Oda manehna teh nganaroskeun warung wungkul. Nya dituduh keneh ka warung. Jawab Mang Alim bari ngareret ka Kang Isong. Nya, tapi kumaha kira-kirana aya keneh di warung kitu? Aya rupina majang margi tak can katingali kaluar. Nya lah, keun we heula lah. Jang Jaka saome nepungan eta jalema. Cik caritakeun heula talalampahan Ujang tadi. Kumaha lalakonna eta teh. Jeung naon sababna Ujang nyuriga ka eta jalma tah. Kitu cenah Kang Isong bari ngareret deui ka Jaka. Atuh pok harita Jaka teh ngajawab manikiatna keur. Mangga Kang mangga lah. Kieu geura kawitna teh abdi teh badanten sareng si Oher. Ari kaputusanana bade nalungtik hiji jalma anu ngaruwa golodog dea. Teras abdi sareng si Oher teh ngajugjug ka Cianjuang. Nanging nembe ka dugi ka cukang pasir tepung jeung hiji Jaka sanapeun abdi. Teras ditaros ku si Oher tapi mata keuheul. Teras ditaros ku abdi kalaka matak jengkel. Tungtungna abdi duaan teh harita teh eleh carita Kang. Kasadekeun ku omongan eta jalma. Tah kitu. Tungtungna abdi teh duaan teh eleh carita. Tah ari abdi tah tungtungna teh silih kasalahkeun jeung si Oher. Malah nepikeun ka silih tonyok. Panungtunganana abdi buncenur tarang. Ari si Oher tah dampal sukuna tah najong akar nepi ka ngarumpuyuk lir anu dipupul bayu. Tak kulantaran abdi tarung jeung si Oher eta Jaka teh teu kanyahoan ngaleosna. Terang-terang parantos teu aya we. Kitu talalakon abdi teh Kang Isong. Ceuk Jaka nerangkeun pamanggihna waktu tepung jeung si Kulub. Oh kitu nya. Terus anu sakumaha ku Ujang geus dibejakeun tadi? Cenah aya nu dicuriga. Saha eta teh ngaranna jeung naon sababna deui? Ari ngaranna mah si Kulub Kang. Ari sababna dicuriga nurutkeun katerangan ti si Oher jajak anu pangbangkorna di lembur Cihanjuang teh ngaranna si Kulub. Tah anu matak abdi henteu loba dipikir. Nya terus we neundeun kacurigaan tah ka eta Jaka teh. Kitu da pasti manehna anu ngahina ka abdi oge. Karti. Ayeuna maksud Ujang rek kumaha atuh? Nya lamun kapanggih mah ayeuna manusana urang siksa ku urang. Tuh lamun teu dimarah mah engkena teh bakal leuwih ngahina ka urang. Lumatak urang warah he ayeuna keneh. Ceuk Jaka bari ngeupeulkeun dua peureutina. Manehna bener-bener geus teu sabar hayang nyiksa ka si Kulub. Kajadian basa di imah Mang Ucin kacipta deui. Komo waktu ti gubrageun ranggap mah. Ku Jaka kagambar di jelas pisan. Keke sabar heula Jang sabar heula. Urang naros heula ka kolot ieu teh. Ulah kejeot borosot bisi matak cilaka. Mang Alim, kumaha lamun kuring arek newak teh jelema nu tadi ka dieu? Meunang kira-kirana. Ceuk Kang Isong bari ngareret ka Mang Alim, atuh pok Mang Alim ngajawab. Ih, keh heula Jang. Kudu puguh heula mimitina ieu teh. Nya. Naon sababna rek newak jelema teu pupuguh? Naon kasalahanana ka urang? Kudu tarapti bisi matak cilaka ieu ka sararea engkena. Jawab Mang Alim,
bari meureut bebenan bari meulitkeun sarungna kana beuheungna. Jiga nama geus karasa tiris da harita teh geus rada peuting. Ari Kang Isong rada ngalenyap ditanya kitu teh. Lantaran memang rek ditewak teh can puguh kasalahanana. Tapi kulantaran geus eleh sanggup ka Jaka, Kang Isong nyarita keun lalakonna. Ieu teh sarasna we teh mang eta tah. Saminggu kalangkung jang Jaka teh dibarengan ku si Oher ngaranjang ka parawan urang Cianjuang eta teh. Tah ceuk Jaka mah anakna Mang Ucin cenah. Tapi waktu rek mulang Jaka jeung si Oher teh meunang kacilakaan. Lantaran gololog imah Mang Ucin aya nu ngaruag. Atuh duanana ge mani balun cunur balas ti gubrag kana taneuh. Jadi sangkana mah aya keneh golodog. Manggading kaayaan poek da peuting cenah. Da kulantaran kitu Jaka jeung si Oher ngarasakan nyerian, nyerian jeung asa dihina da ku urang Cianjuang teh. Ngan tang tuwe henteu kabeh urang Cianjuang dan boga dosana mah paling ge lobana ge ukur duaan. Ieu nu masar kana hal eta. Poe tadi si Oher jeung Jaka arinit ka Cianjuang. Maksudna mah rek maluruh jalma anu geus ngahina basa ka maranehna tah. Ngan cenah satengahing perjalanan panggih jeung hiji jajaka nu kabeneran eta jajaka jadi curiga ku Jaka jeung si Oher. Tah malah mah asup ka lembur urang. Nu matak ayeuna rek dibuktikeun. Nah bener atawa henteu kitu maksud kuring Mamang. Oh kitunya ari rek neangan bukti mah teu nanaon. Asal kadi ulah rek nyieun kaributannya. Lantaran peuting ieu mah emang anu boga tanggung jawab. Sabab ayeuna emang bagian ngarona. Lamun aya nanaon tangtu emang nu bakal dipentak tanggung jawab ku Pak Polisi. Tah kitu sababna anu matak emang rada tetelepek ka ujang ieu. Junge ayeuna mah geura tepungan budak nu dicuriga teh. Da jigana mah moal terus indit eta semah teh. Paling-paling rek mondok di warung Bi Ahoy. Kitu ceuk Mang Alim bari neuteup ka Kang Isong. Atuh bugu Kang Isong mani bungaheun pisan. Pok nyarita di ka Mang Alim minangka nganuhunkeunana. Walah hatur nuhun Bang lah. Keun ku abdi oge lah moal dina naon eta semah. Paling-paling ngan sakadar rek ditanya unggul. Ceuk Kang Isong bari jung nangtung red ka Jaka jeung ka si Oher pok harita teh nyarita. Jeung Jaka jeung Oher yuk urang tebungan jajakan nu tadi teh tah. Kabeneran moal hese neangan lantaran tadi teh asup ka warung Bi Ahoy. Tapi kadi yeuh di ditu ulah nyieun keributannya. Sabakal ngaributkeun ka sarerea. Saja bati kitu eta semah bisi lain urang Cianjuang. Pan bakal cilaka urang teh. Manehna tangtu malik teu suka ka urang. Ceuk Kang Isong bari rutret ka Jaka jeung ka si Oher. Nyarita kitu soteh peda hareupeun kolot. Pokona mah ngahargaan ka Mang Alim. Dari dina hatena mah Kang Isong teh geus asa geurabek we hayang neungeul. Sabab geus asak badami jeung si Oher, ari Jaka pok ngajawab. Ulah salempang Kang. Tang terus abdi ge bakal hati-hati. Ayo atuh. Syukur atuh. Kudu kitu ngarasa lama sarerea. Bang Alim, mangga atuh digantun heula ku kurinya. Bade nepungan semah nu tadi teh tah, beung-beung can sarare pokona mah. Ceuk Kang Isong bari ngareret di ka Mang Alim. Sabab era ari Sologoto mah dari kasieun mah boga Isong teh. Nya jungjung kade pohoknya ulah gagabah ieu. Kitu ceuk Kang Isong, ceuk Kang Alim. Bedan ceuk Mang Alim bari nitip ka Isong. Atuh geus kitu mah beral harita tiluanana arindit arasup ka warung Bi Ahoy anu teu jauh ti dinya. Blus walawargi Kang Isong asup harita panggeulana. Terus dituturkeun ku Jaka jeung si Oher gek tiluanana dariuk dina bangku. Ari Bi Ahoy barang nempo aya nu daratang teh bok nyarita ngabagiakeun kanu anyar datang. Wargi anu bikaresep kana dongeng Sunda. Tang-tang istirahat emang dinanya memen raskeun baca. Ka wargi sagadayana anu jeung ngadongkeun ieu dongeng Sunda wargi. Anggeun nepi karesepnya saha bae di mana bae alamatna, bu istri atawa nabi memeget anomna. Kudu jeung ngadongkeun ka wargi sadayana nya sok sanaos imang rupikeun dongeng. Pamugi tiasa naon ngajantenkeun pang beberah mana ka urang sadaya warginya. Mangga atuh ayeuna mah urang lajengkeun bae carios sikulup bagian anu ka-33 ieu. Hidu jeung ngadongkeun dugikeun ka rengsena. Eueuh haturan ujang mah ngacaralik. Namaruli ti mana ieu teh neme teh katinggal ku bibi.
Pan biasa mah wan Ciasar teh sok tos ngarariung di dieu bade ngaleut naon jang. Cek Bi Ahoy harita bari ngareret kanu tiluan. Harita teh Bi Ahoy keur beberes parabot da tereh tutup. Tapi kulantaran aya di nurek jajan kapaksa diteruskeun beberesna. Bener kapaksa teu diteruskeun beberesna. Ari Kang Isong pok ngajawab ngawakilan sararea. Ah, teu ka mana Bi? Kodinga aya di imah lah. Jeung di ulah ngerepot anjeun bibi mangga we lah teraskeun beberes malah. Pada koding mah moal jajan. Karisa teh bade aya teruskeun di teh ye. Si Kang Isong bari luak liuk nempoan kaayaan di dinya. Lantaran tetela si kulup teu kasampah. Da disangka nama aya keur ngajentul dina bangku. Ai. Na bade naroskeun naon ujang asararuas teuing pun wibi mah. Wengi-wengi aya nu ditaroskeun. Cik Bi Ahoy semu kaget panona molohok ka Kang Isong jeung nu duaan. Ah teu kada ruas-ruas wi. Da mana naon ieu moal lah bade naroskeun eta nu tadi jajan tadi teh ka bibi tah. Ka mana ayeuna tah? Nah tos muri deui teh nabi teu acan. Ieu pun dia ka bade aya kaperyogian cenah. Nya saha ujang? Eta kitu anu tadi sumpingna pasosonten? Leres eta bibi cenah. Ka mana ayeuna tah? Cik Kang Isong bari neuteub. Nya saha ngaranna ujang? Mawi teh acan terang jenenganna teh. Duga saha da teu wawuh. Na bade aya naon atuh? Apan moal puguh hari teu wawuh mah. Cik Bi Ahoy bari rada kerum dina hatena ngarasa kaget. Lantaran asa teu kahar ti Isong nanyakeun jelema nu can puguh ngaranna. Aya peryogi teh. Segera wartoskeun ka abdi. Ka mana leosna jalmi tadi tah. Da mulia teh napi monok di dieu. Cik Kang Isong rada nyereng atuh Bi Ahoy ge reuaseun ari nempo kitu mah. Dilaila Bi Ahoy jadi mikir sanjero ning hatena. Na bejakeun atma ulah. Ari teu dibejakeun Bi Ahoy geus apal kana adat si Isong jeung anu sajena. Ari dibejakeun sok sieun rek niat jahat ka si kulup. Mangkaning Bi Ahoy kacidang ngarasa reueusna ku paniatan si kulup ngahade. Sabab tingkah laku si kulup teh dihareupeun Bi Ahoy teu matak heureuh. Malah matak pikarunyaeun. Tapi tungtungna Bi Ahoy balaka anu sabenerna. Yang Isong, sanyana anu tadi jajan ka dieu teh aya. Manehna teh kacidang ngarasa capeunana cenah. Anu matak ti tadi keneh ge geus asup ka tempat sare. Darek sakalian monok di dieu. Karunya manehna teh keur ngalalana. Manehna teu bogaeun baraya di dieu. Anu matak ku bibi teh sina sare di dieu. Malah jigana mah ayeuna ge geus tibra sarena. Nah aya naon atuh jeung Isong teh? Cek Bi Ahoy bari gek diuk dina bangku. Terus ngagedean di lampu anu tadi geus diletikan. Dan niatna ge geus arek tutup. Oh, nuhun bibi ari aya malah. Keun aya geus sarege ku kuring ngarek diudangkeun teh. Lantaran dia pasungalan kacida pentingna ieu teh. Sok pangudangkeun Bi, sina ka dieu deui sakedeung tah. Tok sina ka dieu. Cik Kang Isong bari neuteub ka Bi Ahoy. Terus ngareret ka Jaka jeung Oher nya seurit. Si Oher jeung Jaka silileret terus silih unggeukan tada ngarti. Tapi duanana taya nu nyarita. Malah Bi Ahoy ge ngahuleung deui. Jika nama ngarasa bingung lantaran teu tega ngageuingkeun si kulup anu kakaradug pisan sare. Tapi harita teu loba pikir leos bae Bi Ahoy ka tukang maksud rek ngageuingkeun si kulup. Kabeneran tempat sarena rada anggang ti tempat ngariungna Kang Isong jeung nu duaan. Ari si kulup sabenerna harita can sare. Malah obrolan Bi Ahoy jeung Kang Isong ge nyahungeun. Atuh pok si kulup gegerendengan sorangan. Rek, nanahaun manusia teh nanyakeun aing ieu teh. Wah, moal salah ditangtu si Oher jeung si Jaka ieu. Maranehna rek nyusul ka aing. Jiga nama keheuleun peda tadi diadukeun ku aing. Jeung tibatan ngarisikeun ka Bi Ahoy mah. Leuwih hade aing nyampeurkeun soalna Bi Ahoy ka dieu. Datang tu kagokeun ngaudangkeun aing. Ceuk si kulup bari koreja tarita udang terus singkil tarap tipisan. Geus kitu juru turun harita ka landeuh. Turun harita kana taneuh ngan memeh ngalengkah Bi Ahoy geus datang manten harita. Malapok Bi Ahoy nyarita bangun kaget lantaran nempo si kulup geus hudang. Ujang nageuning bet hudang ieu teh. Sanes tunduh keneh ujang teh.
Sakitu cek Biahoy bari ngareret ka si Kulup. Atuh pok si Kulup ari tangah jawab. Ih, ari ibu apan? Ibu teh bade ngahudangkeun ka abdi. Numawi abdi. Naon hudang? Ngara ibu teu ngahudangkeun ka abdi. Oream abdi mah lah nyapekeun ka batur teh. Keun eta jalma-jalma teh urang sampeurkeun ku abdi. Da bade naraon cenah maranehna teh. Cuk si Kulup bari gedi glempang nyampeurkeun Kang Isong jeung baturna. Ari Biahoy teu nyarita deui, kalah koloyong nuturkeun ka si Kulup anu keur ngadigdig nyampeurkeun ka Kang Isong. Punten ngagidig warginya nyampeurkeun Kang Isong. Tah teu silila wargi si Kulup teh jeung Biahoy geus tarapi ka hareup. Gek dariuk dina bangku ari si Kulup pok nyarita ka Jaka jeung ka si Oher. Jaka, Oher, saha nu unggul tarung teh euy? Cik atuh sing baruga ka era, piraku jeung sobat ngadon galungan. Uinga boro-boro jeung sobat dalah jeung musuh oge tara. Cuk si Kulup bari neuteup ka Jaka jeung si Oher. Ka Kang Isong mah teu malire, da anggapanana can wau malah teu direret-reret acan. Ari Jaka jeung si Oher silireret, teu lapok Jaka ngajawab, "Hei jalma banjang munjung sia teh. Ulah loba carita sia di dieu mah. Aing moal ngajawab pertanyaan anjeun, tapi sabalikna anjeun kudu buru-buru ngajawab pertanyaan dewek. Bongan tadi kalah ngadukeun ka dewek." Oh, nah saha atuh nu ngadukeun maneh euy Jaka? Da uing mah teu rumasa ngadukeun jelema. Apaan maraneh teh harideung sorangan silih tonyok nari geus ripuh nyalakeun ka batur. Ulah kitu euy pamali eta teh. Kesalahan sorangan mah kudu diaku ku sorangan. Ulah ditepakun ka batur. Sok rek nanya mah ulah loba carita lah. Rek nanya naon maneh ka uing? Cuk si Kulup bangun nuludeng pisan. Panonna molotot ka Jaka jiga anu nangtang. Tapi Jaka teu ngajawab, kalaret ka Kang Isong ari deret ngarti pok Kang Isong nyarita. Ke sabar heula saderek ye. Geus pun Jaka sareng si Oher ulah diajak nyarita. Yuk urang ngobrol jeung sim kuring ye. Andaran nya kuring pisan anu ngasuh Jaka jeung si Oher teh. Teu lantaran kitu anggap bae pertanyaan kuring teh pertanyaan ti Jaka. Kumaha saderek satuju? Cuk Kang Isong bari neuteup ka si Kulup, hatena mah kakara ngadenge caritaan si Kulup sakitu ge geus panas. Tapi ditahane sabisa-bisa. Ari si Kulup can wakang ngajawab kalaret ka Kang Isong, terus diteuteup lila pisan. Panuna mani teu ngiceup-ngiceup jiga anu keur menaksir. Sanggeus beuneuteup beungeut Kang Isong, pok si Kulup harita teh nyarita. Uing satuju ngajawab pertanyaan akang, minangka gaganti pertanyaan ti si Jaka jeung si Oher. Tapi same uing ngajawab pertanyaan ti akang, jawab heula pertanyaan uing jawab heula. Ya, lantaran uing ge boga hak pikeun nanya ka akang. Saha ngaran akang nu sabenerna? Naon maksudna ngilu campur kana urusan si Jaka? Sok geura jawab du jujur. Cuk si Kulup bari neuteup bangun teuneung, tagugna gagah teu boga kasieun. Atuh Kang Isong rada ngarenjag nempo tingkah paripola si Kulup. Sakedapan mah colohok bae, sanggeus lila kakara ngajawab. Saderek nu anyar pinanggih, pikeun ngajaga sangkan ulah aya ributan, heug kuring arek ngajawab pertanyaan saderek. Ngaran kuring nu katelah di dieu mah enya di dieu Isong ye. Ari pangna ngilu campur kana urusan Jaka jeung si Oher, sabeta dua Jaka teh asuhan kuring. Jadi lamun aya nanaon teh nya kuring anu kudu tanggung jawab. Kitu tah sanjana. Oh. Jadi anjeun teh ngaran Isongnya. Eta ngaran teh kacida gorengna eta lantaran Isong teh jiga eusi tapi kosong. Lantaran geus aya buktina. Anjeun ngaku-ngaku jadi pangasuh si Jaka jeung si Oher. Sarta ngaku-ngaku rek tanggung jawab kana naon-naon anu kajadian. Ta eta teh memang jiga ngeusi. Tapi kanyataanana anjeun teu bisa ngasuh kadua Jaka nu diasuh ku anjeun. Lantaran kalakuan si Jaka jeung si Oher teh lesot din asuhan anjeun. Maranehanana geus ngalakukeun kasalahan gede. Nuding-nuding jelema jahat ka uing, malah nyuriga ka uing, padahal kadatangan uing ka dieu teh lain rek niat jahat, tapi rek nguruskeun pangabutuh uing sorangan. Tah ieu disebutna kosong. Jadi caritaan anjeun nu tadi teh kosong molongpong daya eusian. Anjeun lain pangasuh si Jaka jeung si Oher. Tapi anjeun mah pamimpin para pamuda di ieu lemur.
lamun aya nu ributan anjeun guguluna, malah ayeuna ge anjeun teh boga niat rek newak uing. Kitu apaan maksud anjeun teh bener henteu ye? Ceuk si Kulup. Panonna teu oleh neuteup ka Kang Isong. Atuleung Kang Isong ngahuleng manehna asa kateungeul mamaras. Dari dipikir-pikir mah enya. Manehna teh lain pangasuh Jaka jeung Oher, manehna ngan sakadar dipuntangan tulung ku si Oher teh. Tapi kulantaran embung kasebut goreng, Kang Isong teu narima kana caritaan si Kulup. Kalahauk nyentak di harita. Hei monyet, ulah kamana wae sia nyarita. Anjeun kudu inget yen anjeun teh aya di lembur kami. Anjeun kudu nalibak maneh, sabab ditalebak ku batur mah teu daek. Ayo geura jawab pertanyaan kami. Saha ngaran anjeun, urang mana jeung rek ka mana? Hayu jawab. Ceuk Kang Isong bari melotot, untuna katara geus mimiti kekrot. Jiga nama nahan amarah, sabab ngarasa kadesek ku si Kulup. Tuh beuki jelas, anjeun mah jiga eusi tapi kosong. Moalnya uing disebut monyet, apaan uing teh sarua jeung anjeun. Jadi lamun kitu mah sarua wae anjeun ge monyet. Lamun anjeun teu masa mah anjeun mal papolotot kitu ka uing. Kulantaran kitu tah waktosna wargi sadayana teu nyekapannya. Rupina dongeng Sunda dina judul Si Kulup karangan Kiling sabagian anu ka 33 wargi dicekapkeun dugikeun ka dieu bae pamugi katampi kalayan kabingahan. Insyaallah hargi Si Kulup bagian anu ka 34 enjing dina waktos anu sami pamugi urang sadaya tiasa di depan daungkeun deui. Atur nuhun ku paratosan wargi sadayana, wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.